Mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rai Salira dina bagian ka-14. Atuh mangga urang teraskeun kumaha terasna dongeng. Harita para wargi santana nu jadi huruf ku Ki Gedir sapara kanca. Namung aya pramuda mangga urang teraskeun bae. Jeleng Ki Gedir ge ngagajeleng kalawan ngahuruf santana. Tilu bedog butmet ngarah kana awak santana. Santana rancingeus miceun serangan bedog tilu musuhna, tapi teu bisa malik nyerang. Lantaran meh taya lolongkrang pikeun nyerangna. Lantaran tilu bedog teh pilih genti datangna. Santana ukur bisa babali cetan nyingkahan serangan nu bisa ditakis ku dirina ge. Ditakis ku bedog. Puguh ari kitu-kitu teuing mah santana teh kadeseh lantaran serangan musuhna teh para mitra taya reureuhna. Santana kasedekeun putbet kana awakna serangan teh. Santana beuki ipis harepan dirina bisa salamet tina eta ancaman, bet bororah bisa nyerang. Dalah bisa nyingkahan serangan ge untung. Napas santana geus rengha pranyun lantaran ripuh diserang tuluy-tuluyan. Pramuda nu keur nempokeun teh ngarasa hariwang oge kajajaka nu keur dihurup teh. Dirina boga karep rek ngabantuan eta jajaka. Ko pramuda leungeun kenca katuhu nyekel batu hiji sewang. Belewar dua batu teh dibaledogkeun kanu keur tarung. Nuka beneran kena pisan ka Arjalin jeung Sumanta. Puguh we kakeunaan batu teh tinggarwa bari ngabangkieun. Sumanta nyekelan pipi sedengkeun Arjalin harita teh nyekelan tarang. Puguh we Ki Gedir teh ngareret ka Arjalin jeung Sumanta nu patinggarwa. Tacana cacai harita teh tacana tamat kakagetna geus cakaka kadenge sora nu seuri. Tayoh kapatutna jalma sahiji dihurup ku tiluan. Meh bareng Ki Gedir sapara kanca kaasup santana ngareret breh teh katempo saurang jalma tayalian pramuda keur ngabedega bari nyeungseurikeun. Puguh we utamana mah Ki Gedir pohara nafsuna haok Ki Gedir nyentak ka pramuda. Kunyuk sia saha si laing jeung naon maksudna pang napipilueun ka urusan dewek deuleu. Naon sababna si laing lu adeu? Ceuk Ki Gedir bari tutunjuk ka pramuda. Teu kuna naon baraya nyaan kuring mamilu ati leungeun ye. Ningali kaayaan kieu teh nu matak pipilueun sotenan ati leungeun kuring teh nu matak ge. Ceuk pramuda nyerenge bari mencrong ka Ki Gedir. Oi, kurang ajar sia bangsat. Sugan kudu disakaliguskeun dicangkalak ye. Bareng jeung si santana deuleu ha? Bangsat sia. Saha sabenerna si laing jeung ulah mana? Ha? Naon maksudna pang nangahalangan paniatan dewek deuleu. Sok sia geura nyingkah deuleu. Nyingkah sia. Hok sia. Lamun teu nyingkah dibabad sia cokorna ku aing. Sok nyingkah deuleu. Ya mun teu hayang ku dewek dibinasa. Nyingkah sia. Da dewek teu boga perkara jeung ilaing deuleu. Ceuk Ki Gedir. Bari sentak senghor para mitra. Tutunjuk mitah nyingkah ka pramuda. Ai pramuda dititah nyingkah kitu kalah kaseuri. Hade kuring nyingkah ti ieu tempat ti hareupeun aranjeun tapi rek mawa ieu jajaka lantaran aranjeun boga masalah jeung ieu jajaka. Nu hartina boga masalah keneh jeung kuring lantaran ieu jajaka teh dulur kuring. Ceuk pramuda bari nunjuk ka santana. Atuh puguh we pikeun santana mangaranya ngarenjang. Ngadenge eta jajaka ngaku dulur ka manehanana. Pamikirna nasaha ieu jajaka anyar pinanggih teh make jeung ngaku dulur sagala ka manehanana. Tapi henteu ari nyarita mah ukur harita teh ngabandungan we. Kituna bari sayaga lantaran bisi jojo dirina diserang. Tapi saeutik gedena dirina nganuhunkeun kanu anyar datang lantaran apan. Lamun teu kitu dirina kana tang tugeus cilaka dihurup ku tilu jelema
anu memang atuh kacida bengisna jeung deui ngalawan tilu jelema ge santana geus teu untupan. Ki Gedir haritan ngomong deui, wah jadi si laing da dulur si santana. Mun kitu maka beneran disakalian sekaligus geus dicangkalak deuleu ku dewek sia bangsat. Sok sia geus mata ceuk Ki Gedir. Sok atuh rek nyangkalak dewek mah ceuk Pramuda bari ngalengkah ngadeukeutan santana. Pok nyarita ka santana, ulah salempang Kang, abdi tangtos ngabela ka akang kalawan bade nyangkalak ieu tilu jalmi. Ceuk Pramuda ngareret ka santana. Nasaha salira ayi teh? Akang menembe petepang ayeuna. Ceuk santana kapaksa nyebut akang jeung nyebut ayi ka Pramuda lantaran Pramuda nyebut ngaakangkeun ka dirina. Jeung deui katempo Pramuda leuwih ngora batan dirina. Sawios Kang engke dijelaskeun mah sabada meresan ieu tilu jalmi. Yu ayeuna mah urang payunan heula ieu tilu jalmi kuduaan. Tuman lah diantep mah. Kitu para wargi sadaya ceuk Pramuda. Mangga ieu mangga. Ceuk santana najan teu ngarti jeung teu nyaho kumaha jujutanana ka eta jajaka. Tapi lantaran eta jajaka rek ngabela ka dirina nurut kana kahayang Pramuda rek nying hareupan tilu rampog Ki Gedir sapara kancana. Santana bunga hate lantaran aya nu ngabantu tanaga ka manehna nu sasa tadi mah itis harpan dirina bisa salamet tina pangroga hala tilu jalma. Santana jeung Pramuda papada sayaga pikeun nying hareupan tilu urang jalma. Pikeun Pramuda geus moal samar deui yen eta jajaka anu ngaran santana teh anak Mama Kuwu Arya Diparangin. Lantaran apan Mama Kuwu kungsi nyaritakeun yen anakna nu cika anu ngaran santana, tapi nu leuwih yakin pikeun Pramuda lantaran dirina apal pisan kana jurus-jurus nu digunakeun ku santana ngagunakeun jurus wangun pupuh sok sanajan tacan sampurna oge. Apa nu ngabogaan jurus wangun pupuh iwa turunan Eyang Mingkara lantaran apa nu nyiptakeun jurus wangun pupuh teh guruna Eyang Mingkara nu ngawiridkeun eta ilmu kanu sejen nya di antarana teh ka Eyang Mingkara. Geus kitu atuh cenah disebutkeun yen anu boga ilmu jurus wangun pupuh teh nyaeta Arya Diparangin. Jadi sahenteuna we pikeun Pramuda mah boga kayakinan sing saha nu ngabogaan ieu ilmu tangtu aya kaitanana jeung Arya Diparangin. Nu matak manehanana yakin yen pamuda nu keur di hurup tilu teh putrana Arya Diparangin anu katelas santana. Ki Gedir harita ge atuh meuni sosoak. Kunyuk rawon sia. Ulah dianggap tega lamun ilaing duaan kapaksa ku dewek dicangkalak disakalikeun. Ceuk Ki Gedir muncereng. Dah loba ting carita bari nage der we kadinya bener bisa nyangkalak kuring duaan mah. Ulah loba ting catur tanpa bukur lah. Ceuk Pramuda semungahina. Kurang ajar sia bangsat. Nganggap remeh sia gaing. Ye dengekeun ku ilaing sia bangsat. Dewek jago ti tatar mungkal poleng ye. Geus kacatur deuleu moal hese pikeun nyangkalak si laing mah deuleu. Ceuk Ki Gedir. Kumaha baru ki laing tiluan ti tatar mungkal poleng? Atuh wawuh meureun ngaran si Jabutnya. Ya bisi teh nyaho ngaran si Jabut teu mangga pulia dina tangan dewek deuleu. Hanya akal we anu nyalametkeun. Sok komo si laing katempona ukur alah gerde kumisna wungkul. Didudut kumis ge gogorowokan. Moal sabaraha pangartina deuleu. Sedengkeun si Jabut geus mabur deuleu. Lamun teu ditulungan mah modar tah si Jabut teh bising teh nyaho. Ceuk Pramuda. Ngahaja nyungkalkeun amnapsuna. Atuh para mitra bari jeunga ngagos ka Ki Gedir sapara kancana geung deui sangkan Ki Gedir mudal amarahna. Kumaha? Kutan ieu mangkluk nu geus dilakakeun anak guru dewek. Mun kitu mah kabeneran atuh. Si laing oge teu salah nu kudu dicangkalak sia bareng jeung si santana deuleu. Rek disetorkeun ka guru dewek. Rek disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag di walang-walang. Ke di mana geus ditalian mangka distorkeun ka guru dewek. Andika baka dihukum picis deuleu.
harita para mitra Ki Gedir nyarita malah ditemaku Arjalin. Luanganca ku tiluan tukang lah. Ku manggeluk segede leutik ieu mah. Kira kurang tiluan teu bisa nyangkalakna. Urang setorkeun we sakalian ka basan tama dina disina disiksa. Teu urang paehan sakalian. Uluna urang setorkeun pan beres lin. Cek Arjalin ngababarikeun aker. Kasantana jeung Pramuda lantaran memang nguntup kana tangtungan mah santana jeung Pramuda teh laleuti. Sedeng apan marenehna tiluan sakitu sarembada jeung jarangkung badag garede luhur. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng harita Pramuda tuluy nyarita. Besok atuh geura buktikeun caritaan-caritaan Arnika teh ulangan saukur ngahuntu wungkul atau bisa jadi sabalikna lain kuring dua anu kacang kalaku Andika tapi Andika tiluan bakal kacang kalaku kuring cek Pramuda semoga hina. Sedengkeun kawaspadaan mah teu weleh museur. Sok sieun ujug-ujug salah saurang di antarana ngayakeun serangan. Oi, buang kawaras ya cucunga. Ye jajaka, dengekeun ku sia ta. Dengekeun ku gegebir sia. Cek dewek tadi jago-jago timungkal poleng, hamo bisa ragrag ku jajaka-jajaka pantar sia deuleu. Cek Ki Gedir ambek. Sok grabuktikeun lah kajagoan urang mungkal poleng teh. Ulang ngalobakeun teuing omong lah. Pokona mah kabau-bau sungut bari ge. Santana karek milu nyarita. Akhirna mah Ki Gedir sapara kanca teu bisa nahan nafsuna deui seak-seak tiluan nyerang babarengan nu maksudna hayang ngalampuskeun Santana jeung Pramuda. Nu dianggapna geus ngahina ka maranehanana tiluan. Tilu bedog nyacar bolang ka Pramuda jeung Santana. Pikeun Santana jeung Pramuda sasat geus papada ngawasa jurus-jurus wangun pupu. Teuing hese pikeun nyingkahan serangan-serangan tilu bedog nu ngancam jiwana. Harita disabet ka kenca nyingcet ka katuhu, disabet ka katuhu nyingcet ka kenca, dikadek sirah tuluy ngelok, dicacar suku tuluy luncat. Kitu jeung kitu we, Santana jeung Pramuda bari jeung neangan lolongkrang pikeun malik nyerang. Estu duanana pada-pada rikat, pada-pada gesit dina nyingkahan pibahyaeun teh. Nu tiluan beuki ambakeun lantara dua musuhna kacidaling hasna hese pisan rek dicangkalakna. Tiluanana pada-pada ngaluarkeun elmuna atuh para mitra sadaya. Memang para mitra kabeh ngaluarkeun wawesen pikeun tarung anggeus-anggeusan. Sokomo para mitra pikeun Santana jeung Pramuda. Beuki babarieuna keur lantaran musuh-musuh nyerang dina kayan kaancikan ku nafsu. Nu dina nyerang na teh teu make aturan jurus-jurus kalawan hade. Asal sabet jeung cacar mantukna dina hiji kasempetan nu hade. Santana nu harita ngagunakeun jurus dangdang gula kalawan satengah tanaga simpenan nu disalurkeun kana leungeunna anu katuhu. Dina waktu saurang musuh keur nyerang nyatana Arjalin ngayakeun sabetan bedog nu ngarah kana tak-tak. Sakilat Santana nyingcet bareng jeung eta gerakan peureub katuhu nu geus dieusit tanaga simpenan dina jurus dangdang gula harita nyeleber murud dada Arjalin nu teu bisa disingkahan deui ku Arjalin. Cepet dada Arjalin beunang pisan kateungel ku peureub Santana. Gero Arjalin ngagero bari kontan bedogna ngacleng meh-mehan keuna kabaladna. Solontod Arjalin kokoloyongan bari jeung nyekel dada. Ki Gedir jeung Sumanta kontan ngareret ka Arjalin. Hal eta teh teu dipikeun ku Pramuda. Nempo eta para mitra musuhna bangun anu memang balanga digunakeun kasempetan hade teh ku Pramuda. Sakilat Pramuda luncat suku katuh nyamer dada Sumanta. Sancenah para mitra nepikeun ka peureub katuhu nyeleber muru gado Ki Gedir. Cebet
cebet sumanta jeung Ki Gedir masing-masing kabenangan usuku jeung Peri Pramuda. Koloyong duanana ngoloyong salaton, sedengkeun sumanta ngoloyong nate Pramitra ngadeukeutan Santana. Atuh puguh we dibere lauk Santana teh nu ngoloyong nyamperkeun langsung dipapag ku pereupna. Seak cebrod keuna pisan kana palipisan. Gero sumanta ngagero tuluy Namru teu udang deui. Sedengkeun Ki Gedir ge sarua Namru lantaran memang Peri Pramuda geus dieusi ku tanaga lapisan anu palpisan anu ruksak pisan maki arjalin lantaran katempo tina sela-sela bibir ngaluarkeun getih hirup menila lambaran akibat kakeunaan ku tenggelan Santana nu dieusi ku tanaga simpenan. Akhirna nu tiluan Paramitra tinggarung eleh jajaten ku Santana jeung Pramuda. Santana jeung Pramuda ting jarga nulak cangkeng bari mencerong kanu tiluan musuh nu geus ngagaloler. Ayo geura budi deui sia bangsat. Sok buru-buru geura harudang deui cenah. Cenah aranjeun teh tiluan trek nyangkalak dewek duaan pikeun disebakeun ka guru silaing nu ngaran si Suntama. Ayo geura harudang deui sia buru-buru ceuk Pramuda bari ngoerkeun awak Ki Gedir. Sedengkeun ari Santana mah tibang nempokeun ka Pramuda gek manehna diuk ngarireuhkeun ka cape urut tarung anu sakitu rongkahna. Puguh nyata nu tiluan kawilang cukup ku pangarti tadi ge mun teu kaburu datang Pramuda kalawan ngabantu ka manehna mah atuh Paramitra sadaya tacantang tu Santana bisa ngelehkeun nu tiluan jeung cantang tu Santana bisa salamet moal boa dirina nu eleh jajaten ku tiluan. Sedeng nu tiluan teh sakitu bengisna. Ngaso heula Paramitra nu mulya, ngaso heula ngaso. Paramitra pamiarsa ari Santana para wargi sadaya iwa tinempokeun we ka Pramuda. Gek manehna diuk ngarireuhkeun ka cape urut tarung nu sakitu rongkahna. Puguh nyata nu tiluan kawilang cukup ku pangarti. Tadi oge mun teu kaburu datang Pramuda kalawan ngabantu manehna. Tacantang tu Santana bisa ngelehkeun nu tiluan. Sok moa-boa dirina eleh jajaten kuno tiluan tapi najan kitu ge weleh Santana teu ngarti ngeunaan saha jeung ti mana sabenerna jajaka nu nulungan manehanana lantaran ujug-ujug ngabelaan manehna kalawan ngaku dulur ka manehna. Red Santana ka Pramuda pok cumarita. Ayi teu kedah kikituan tosila kirang sae lantaran musuh tetos daya-daya. Cek Santana bari mencerong ka Pramuda nukir najongan awak musuh-musuhna. Red Pramuda ngareret ka Santana nukir diuk bari mencerong. Pok Pramuda nyarita mantu da Kang jami jalmi saperos kieu mah kedahna teh dileungitkeun ti alam dunya dilampuskeun nyawana ukur ngaheurinan wungkul hirup di dunya ge cek Pramuda. Kituna bari nyampeurkeun gek diuk hareupeun Santana. Muhun ayi akang teh pirang-pirangan nuhunkeun kana jasa ayi nu parantos nyalametkeun akang tina balai. Nanging sok sanaos akang ngaroseran kitu teh. Naha saha salaresna rayi teh? Di mana sumuhun kawit? Di mana lembur batuh banjar karang pamidangan? Sareng bade angkat ka mana tanpi mulih di mana? Sareng naon margina rayi ngangkeun dulur ka akang? Da akang mah atuh neme pendak sareng ayi teh punten we ayi akang teh tumaros cek Santana. Waleh Paramitra sadaya waleh tumanya di kulantaran manehna di dadasaran ku kaheran kituna bari mencerong ka Pramuda. Oh gitu. Pramuda anggur seuri geus kitu mapok nyarita salaresna mah kanggo saliran teu kedah ngaroseran ku ayana abdi ngangkeun dulur ka akang eta mah dumeh abdi bade ieu we
mohon ngebantu ke akang. Ketang saleresna apan urang teh masih keneh dulur saleresna mah. Apan urang teh tunggal turunan Adam sareng Hawa. Sanes? Sokomo kitu nanging keheula, Kang. Dupi akang teh putra mamaku karang kamulian teh sanes? Cek Pramuda bari mencrong. Santana kaget dumeh eta jajaka apaleun ka dirina. Pok santana tumanya. Uning ayi uninga kapun bapa. Keke ayi. Saha atuh salira ayi teh? Da waleh akang mah teu apa ka salira ayi teh. Cek santana mencrong ka Pramuda. Yaktos kanggo akang moal terang ka abdi. Samalima da. Abdi teh salesna mah teu terang ka akang teh. Samalima apaan urang tepangge neme ayeuna di dieu. Upami dupi salaresna mah kieu gerakan ieu. Cek Pramuda. Barabat Pramuda ngadongengkeun yen dirina kungsi nyerak di mamakuwu menang 2 poe. Kalawan mamakuwu ngadongengkeun yen Santini boga lanceuk nu ngaran Santana. Kitu pangna Pramuda yakin yen Santana teh anakna mamakuwu. Sokomo apan jurus-jurus nu digunakeun teh waktu ngalawan 3 musuh nyata. Santana ngagunakeun jurus-jurus wangun pupu. Kutan kitunya lalakona teh. Oreng atuh rayi teh kantos ngawengi di mamanya. Nuhun teuing atuh rayi, oreng teh geuning. Akang teh ngagaduhan dulur nu sakieu sae manahna. Cek Santana mesem bari mencrong ka Pramuda. Dupi salira rayi bade angkat ka mana ieu teh? Cek Santana tumanya deui. Abdi teh bade ngalalana, Kang. Nyiar luang sareng pangalaman anu mamanawian tiasa dianggo pibekleun geusana abdi hirup kumbuh di alam dunya ieu. Sangkan milarian pisalameteun dunya rawuh akhirat. Cek Pramuda keukeuh. Teu nerangkeun kana pamaksudan nu sanyana, nyatana mah rek neangan bandara pikeun dipenta tanggung jawabna. Santana ungut-ungutan bari pokna teh. Sae upami kitu merayi. Nuhun atuh da meungpeung urang anu keneh. Luang sareng pangalaman teh sakinten priyogina kangge urang ayi. Nuhun lah da naon teh upami parantos kagungan pangalaman mah. Urang teh moal ngatog-ngatog teuing dina hirup teh rayi. Nu tangtos engkena urang bakal tiasa nantoskeun mana nu kedah dijalankeun sareng mana nu kedah dikantunkeun. Sanes kitu pangintanya ayi. Cek Santana. Yaktos Kang teu lepat Kang. Adalah akang ge upami intirasku yen sakedap deui bade rarabi mah. Akang ge hoyong ngalamannya sapros ayi. Mung da kumaha akang mah. Tos bade gentos haluan akang teh. Nya didoakeun pisanya ku akang mugi-mugi rayi sing hasil nu dicita-cita. Sareng masing salamet lahir batin ayi. Amin amin. Atur nuhun atuh Kang kana pidoana. Urang silih doakeun bae atuh akang mugi-mugi salamet, mugi kapayuneun mama. Amin amin. Nuhun ayi. Urang sami-sami silih doakeunnya. Cek Santana bari jung nangtung. Dituturkeun ku Pramuda nu sarua nangtung. Hayu tu ayi akang bade teras wangsul. Cek Santana bari ngasongkeun leungeun para wargi sadaya. Ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman ka Pramuda. Ngaso heula para wargi, ngaso. Mitra pamiarsa, harita Santana ngasongkeun dampaleungeun ka Pramuda para wargi sadaya ngajak sasalaman. Gap ku Pramuda harita ditampanan bari pokna. Nuhun Kang wilujeng paturai. Tapi barang duanana pada-pada ngalesotkeun dampaleungeun. Ujug-ujug cakaka kadenge sora nu seuri meninya kakak. Puguh we Pramuda jeung Santana teh ngarasa kaget anu lain di kieu. Harita ge dugduje ujug-ujug kadenge sora nu seuri. Ret meh bareng Santana jeung Pramuda ngareret ka lebah nu seuri. Barang breh teh katempo saurang jalma tengah tubuh. Keur seuri lelenggakan, bari tukangeunana katempo.
opat urang tayoh nama baladna. Oreng teh nyata-nyata urang mungkal poleng. Aya lian nyata Basun Tama jeung balad-baladna. Jajaka barau keneh dari ngau, ha? Kurang ajar sia deuleu. Cek Basun Tama bari mencerong ka Santana jeung Pramuda. Santana jeung Pramuda silih reret lantaran teu wawuh kanu daratang. Ok Basun Tama cumarita. Nyata-nyata si lain duaan baru gak pangarti nepikeun ka balad-balad dewek ti duaan. Ele jajaten ku si lain. Kekekelanan baraya naon sababna pangna ieu? Nya kidulur Jojo nyarita kitu ka kuring duaan. Teu ngarti kuring mah. Cek Santana mencerong ka Basun Tama. Ya kudu loba bacot sia kurang ajar bangkawara. Ya bising teu nyaho eta tilu jalma teh deuleu. Nu dikaniaya ku si lain duaan KBG balad-balad dewek deuleu. Anak murid dewek bising teu nyaho. Cek Basun Tama bari tutunyu. Oh, jadi ya tilu rampok teh kutan teh balad Kisila. Atuh lamun kitu mah Kisila teh meureun rajana rampok meureun nya. Cek Santana mencerong ka Basun Tama. Ai, cucu ngasia nyebut raja rampok ka dewek. Cek Basun Tama morongos. Teu ngeunaheun disebutkeun raja rampok ku batur. Padahal sabenerna mah memang kitu cenah para mitra. Atuh kudu ieu we nyebut naon kuring karanjeun teh. Alilin sesebutan raja rampok mah. Apaan tadi kecap nu hade pikeun jalma-jalma nu sok daek nagasaba banda batur bari karana teu bebeja jeung tukang ngarampasan banda jalma nu aya di perjalanan. Apaan iwati rampok lain nu kitu patuh mah? Cek Santana nyerenge. Laktosna sep. Rupina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Karangan Rai Salira dina bagian ka 4.